ngakuna umat Kanjeng, tapi karena janji bo, oh keur nginjil mah pokokna mah teh Sabtu hareup dibay. Insya Allah. Eta keurisan boga duit mah amis ngomongna. Sabaraha teh 50.000. Naon deui? Beas 2 kilo. Endog saperapat. Minyak setengah. Muncang laja. Bawang beureum, bawang bodas. Jeung cabe beureum hijikeun. Royko masako hijikeun. Sabaraha? 65.000. Catet. Keur teu boga duit mah nginjeng ngahutang ka warung tetangga. Nah, ai geus gablek duit indit ka Alfa. Aya nu kitu aya? Aya nu kitu? Cekek. Ini bahasa Indonesia atau Sunda? Ulah bari nyorongot atuh. Sunda. Kumaha Daramang? Apa kabarnya? Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Samida abigela parda. Arigato gozaimasu. Bu, sehat? Mata kenyang celek di dikisah rehatnya. Udah mentah sehat morongkol di imah. Dulu sih itu saking sehat segala di dahar dulu. Batur bang ngaraji sama nggak baso sorangan. Haram jadah. Emang nage dasar awe mah gitu. Lamun teu gandeng marang dahar. Yang kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, Buya. Yang kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita tercinta yang telah memberikan ilmu setiap hari kepada kita pada kegiatan Majlis Ta'lim hari Sabtu pagi. Mudah-mudahan guru-guru kita, kiai kita senantiasa sehat walafiat. Tambah-tambah keberkahan, berkah ilmunya, berkah hidupnya, dan juga berkah turunannya. Dan juga mamang yang membawa air, mudah-mudahan tambah berkah. Mang, sini. Ada berapa itu? Ada 7, bagiin. Iya. Nah, yang ngambil minta uangnya. Ini, itu, tuh, yang pakai peci merah ada? Nah, yang pakai peci merah, minta ke dia uangnya. Berapa? Kali 35, 3.500. Berapa? 35.000 semuanya. Kasih 50. Enggak, saya tetong dieusian deui. Atuh saya teh dieusian deui aing teu kaung ngaji engke hayu we lewat. Naon deui? Mana? Naon? Baso tah balik. Hoi.
Cagor. Woi. Diborong 300.000-an. Hah? Nombok. Paduli teuing. Naon? Hayang baso. Aing salah kieu maneh lain. Nah saya minta ka aing atuh. Iya mana Pak Ustadz Herman ya? Aing umur naon? Aing mah teu nitah. Hitung. Hah? Hitung sabaraha? Hah? 500-an KB. Ada ibu-ibu mah embung itu nama. Eta na wungkul. Sakadia hiji 2 3 4 5 genep 7 8. Hitung mang hitung. Hitung tuh. Tadi sabaraha tadi? Hah? Tujuh belas. Kela. Gos lah, lieureun karunya, lieureun. Hei, sabaraha mang? Tadi terakhir sabaraha? 20. 22 25 kali 2 mang 25 kali 2 50 kali sabaraha sabarahan ieu hijina goceng berarti 50 kali 5 berak beraha 25 tuh peci berem tos 25 mang 250 300 bere tos enggak aing teh kaur ngaji saya teh 300 bere cekap mang naon eta sabarahaan deh hah mana Haji Herman iya aing ngaji ka dieu kalah totombok kumaha sih oh bikin kadinya sabaraha eta 25 ribuan tuh karu tuh menta tuh same-same oke sudah ya oke aing teu anggeus ieu bodoh amat bo yang kita hormati dan kita sayangi naon Bapak Lurah kita yang sedang sakit ya Bu ya Bapak Lurah kita yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh Allah sedang uji beliau
Tidaklah Allah memberikan rasa sakit kepada seorang datang deui adalah. Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah kecuali Allah sedang membersihkan dosanya. Allah menyayangi seorang hamba, maka mudah-mudahan Pak Lurah kita lepas sembuh. Kemudian beliau termasuk apa? Enggak usah. Ambil semua. Heeh. Jik balik sakit itu. Haram jadah ngaganggu bae. Mudah-mudahan ini mereka yang berjualan bisa berangkat umroh dan haji. Kecuali tukang bakso tatan merek. Bu, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Paling cepat tahun ini, paling lambat tahun besok. Allah berikan nasib, karena kalau sudah nasib, nisab akan mengikuti. Dari mana saja uangnya, kalau sudah dinasibkan sama Allah, entah dari mana, entah siapa yang ngasih, entah siapa yang memberangkatkan, Allah berkehendak. Betul? Leres? Makanya ingin ke Mekah, ingin mau ke Madinah. Betul? Kita sama-sama baca sholawat, siap? He he bisa? 1, 2, 3. Hop 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 hop. Emang Abi tadi nyontohan baris seuri? Abi nyontohan baris seuri? Dengerin. Dengerin. Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Nabi Muhammad, idola kita, Nabimu, teladan kita, Nabi Muhammad, pemimpin kita, Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasih,
Orang yang membaca sholawat Allah bahagiakan hidupnya dan Allah bahagiakan di akhir hayatnya. Tidaklah Allah mencabut nyawa kita kecuali Allah ampunkan dosa kita. Sebelum nyawa kita dicabut, mudah-mudahan Allah telah mengampuni dosa kita. Bu, orang yang membaca sholawat mudah-mudahan Allah mudahkan jalan hidupnya. Allah tolong agamanya, Allah tolong dunianya, dan Allah tolong akhiratnya. Terutama para panitia dan juga ketua majelis taklim yang telah mewadahi, yang telah mewadahi kita hari ini. Semoga rasa lelah mereka, rasa capek mereka menjadi lillah, lelah mereka menjadi lillah. Dan tentunya kita semua yang hadir di sini, jika ada penyakit di hati kita, jika ada penyakit di hati kita, mudah-mudahan Allah hilangkan. Dengan berkah sholawat Allah hilangkan penyakit yang ada di hati kita, amin. Karena tujuan kita datang ke sini adalah untuk menunjukkan rasa mahabbah dan cinta kita kepada Rasul. Saya yakin panitia mengadakan acara ini dan jamaah yang datang pada hari ini semuanya semangat, antusias. Aya nu make odong-odong aya, aya nu naik angkot aya, aya nu naik ojek aya, aya anu naik Grab aya, aya anu lalem aya, aya anu teu lempang-lempang acan aya. Semuanya yang hadir pada hari ini saya yakin bukan karena adanya kiruhai, bukan, tapi yakin karena kita semua cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu, kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman seseorang kepada Allah dan kepada Rasulullah dengan keimanan yang sempurna kecuali aku Muhammad lebih dicintainya daripada dia mencintai kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan juga kepada manusia yang lainnya. Bo, ingin iman kita sempurna? Ingin keimanan kita sempurna? Sempurnakan cintamu kepada Nabi. Bagaimana? Maka cinta kita kepada Nabi jangan sampai dikalahkan oleh cinta kita kepada yang lain. Paham? Bagaimana? Contohnya, contoh, kalau kata Nabi, wanita itu adalah wanita yang mulia. Saking mulianya Allah sayang kepada wanita, saking mulianya Allah sayang kepada wanita, sehingga Allah melindungi kepada kaum wanita yang dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, wanita tidak berharga. Sekali lagi, dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, yang namanya wanita tidak ada harganya. Hanya ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka wanita diangkat. Yang tadinya tidak berharga menjadi, bahkan dengarkan, saking istimewanya, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama aku harus hormati dan muliakan? Apa? Cicing, hula sok mihulaan. Apa kata Nabi? Orang yang paling engkau harus hormati di dunia ini adalah ibumu. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Sabar ibu? Ibu sabaraha? Bapak? Sakai deui. Siapa yang harus engkau hormati pertama di dunia ini? Siapa lagi?
Siapa lagi? Lalu siapa lagi? Jadi ibu sabaraha? Bapak? Nah, jadi nu alus mah ibu. Tilu, bapak. Tah. Gitu Kang Herman eta teh. Lain nyandong sateh. Derajat naon cenah? Saya mah yang jigan yang dicandung. Ibu 3 ting, bapak tah makana saking istimewanya dengein. Saking istimewanya Allah mengistimewakan wanita, Rasul menghargai wanita sampai kata Rasul, dengarkan baik-baik. Sesungguhnya yang harus paling bersyukur adalah wanita. Kenapa? Karena Rasul mengangkat derajat wanita 3 tingkat dibanding ayah. Sampai Rasul menghargai seorang wanita dengan sebutan An-nisa'u imadul bilad. Apa po? Aing lieur neuleuh jamaah ieu. Di dieu aya, di dieu aya, di dieu aya. Matak naon sajalur ka ditu tuh. Teu mahe. Atuh nu leutik dilahun. Wanita saking diistimewakan oleh Rasul sampai mendapat predikat An-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tihangnya negara. Wanita bantuan atuh. Wanita adalah tihangnya, maka ini adalah tihang negara. Sanajan anu boga galugu lalaki nyao ece galugu, sanajan anu boga kayu golondongan lalaki, tapi awewe nu jadi tihang negara. Bahasa nanti nyaho ai kayu golondongan naon di dieu ngaranna? Golondongan pentungan, hah? Gelondongan kan? Hah? Woi, bu, padahal lalaki nu boga kayu golondongan, awewe mah teu boga. Tapi nu disebut tiang negara adalah wanita. Kenapa? Karena jika baik wanitanya, baik negaranya. Golondongannya cuma. Jika baik wanitanya, baik negaranya. Buruk wanitanya, buruk negaranya. Soleh wanitanya, soleh negaranya. Jika wanita punya rasa malu, maka selamatlah laki-laki. Kalau wanita kehilangan rasa malu, celakalah laki-laki. Bo, sejarah mencatat. Apa katanya? Oh, sok. Tina naon bari gagayam sok. Tong dilepehkeun mak entong. No dilepehkeun. Teleg. Mu eta si eta teu eureun-eureun barang dahar ti tadi la ilaha illallah. Ih, aing. Emang nage Pak Herman gitu awewe mah. Gek diuk mahena. Gandeng atuh henteu ngan eta barang dahar teu eureun-eureun. Lu gitu juga beb. Beb. Aya deui mimiti gek diuk si eta mah ngobrol bae ngaler ngidul. Aing ngomong meh milu ngomong. Lu gitu juga soang. Engke lamun balik ti dieu ditanya, "Cek ti marana?" Ngaji batur mah. Di mana? Atuh eta digemplekan Haji Herman di dinya. Di bos pindang tabeh dinya. Saha mu balikna? Jauh. Di mana? Ciam. Saha? Kiruhai. Naon nu dibahasna? Nya kitu we.
pokoknya mah gitu weh. Gara-gara naon tah ngobrol rugi nu kitu teh naon cenah rugi ongkoh datang tapi teu bebeunangan betul datang mah datang ka dieu ngan teu beubeun matak sing bebeunangan datang ka dieu teh sok atuh ho bawaan tah nanon los sai batur sendal batur bawaan ka ditu nu penting balik ulah lengoh tak ulah ngalobrol wae geura ame bisa ngajau tuh tuh ngobrol barang meuli baso deuleuh itu mah aing emang gitu Kang Herman gitu awewe mah gitu nu terakhir Kang Haji awewe mah barang dahar henteu manehna mah batur gandeng henteu manehna mah nganting kecewis harewosan duaan bari noelan babaturanana ya disangkana meureun babaturanna teh layar sentuh meureun hayu we ditoelan makana eta Kang Ustad Herman lamun neuleuh ibu-ibu keur ngarendeng duaan ih ting kecuwis ting harewos lamun eueuh soraan semakin senyap suaranya dipastikan akurat 99% eta informasi bukan gosip itu eta pasti keur ngagibah nu kitu ngaranna matak lamun Kang Ustad Herman Kang Ustad nu sanesna ningali ibu-ibu ekspresina kawas kieu ngobrol duaan eta kuduaan ge saheng cek datang nu katilu siwati naon aing ngapalkeun ge 2 minggu ieu Bo lanjut masih kuat jadi bangga teu dipuji ku Kanjeng Rasul bangga teu jaga kebanggaanmu jangan sampai engkau ruksak Rasul telah memberikan anugerah kepada wanita jangan engkau ruksak oleh dirimu sendiri kenapa jika wanitanya baik maka baik anaknya sakit jika wanitanya maka baik anaknya jika wanitanya buruk akhlaknya maka buruk akhlak anaknya kenapa why di mana ada why di situ ada becus why because kenapa jika ibunya baik baik anaknya jika ibunya buruk buruk anaknya kenapa karena ibu adalah madrasatul ula sekolah pertama bagi anak apa yang diserap didengar dilihat oleh anak itu bermula dari seorang ibu bahkan 2 tahun anak mengenyot anak bantuan atau aing sok ya naon bahkan 2 tahun anak kita bu menghisap tuh saya juga nuh yang dikenyot sih itu mah tuh 2 tahun ibu menyusui anak menghisap ASI ibu betul kenapa disebut ASI air susu dalam orang dia nyebut mama jadi asem air susu mak saya mah bunda nyebutna jadi asbun air susu bunda eta mah umi tah jadi asu air susu umi terus itu mah mama tuh 2 tahun anak-anak ngenyotan asma paingan budak-budak teh ngik ngik ngik
atau ngenyotan naon? Asma, air, susu, mama. Bu, bayangkan jika baik ibunya, baik anaknya, buruk ibunya, buruk anaknya. Jangan engkau berbuat maksiat dan jangan engkau kotori akhlakmu. Ayo wayah kieu aya KPPS atuh. Nasanu dicolok. RT aing moal macam-macam ka RT mah. Sebab ieu dunia lamun RT kacau. Kacau. Heeh. Nu hayangan jadi lurah mah loba. Ngan eueuh teu harayangan jadi RT mah. Heeh, saya teh beda sial teh hirupna. Heeh. Makana doakeun RT pusing panjang umur. Coba nanyain ke orang dia, aya jalma muji-muji RT. Sugan cek ece, wah mun eueuh RT, aya eueuh. Eueuh teu salah saeutik mah nama, goblok RT mah. Padahal atuh heuh solokan mangbek. Kumaha cek orang dia, goblok RT marsan nu kieu diantep RT keur molor di imahna. Bu, lanjut. Sejarah mencatat, Bu. Bu, sejarah mencatat soleh suaminya, soleh bapaknya, buruk ibunya, soleh suaminya, ingkar istrinya, maka anaknya pun ikut ingkar. Ayah saha Kanan putra Nuh, saha Bu? Nuh teh nabi. Bayangkeun, bayangkeun Nuh teh nabi. Putra Nabi Nuh wangkelang Kanan, dia lebih memilih kufur daripada iman kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia hidup di bawah pengaruh ibu yang buruk. Sok anak teteh ngadenge ka kolotna, ngadenge ka bapana ka indungna, da pasti wilut ka indungna, sebab getih didinya nempel. Betul? Anak ngendong 9 bulan dina rahim indung. Betul? Rek teu mawa pengaruh kumaha indung ka anak, sebab anak bijil tidinya. Betul? Kapan heuh ibu ngabijilkeun anak ti mana? Tidinya. Heuy, eta ibu ngabijilkeun anak ti mana? Ih, ibu mah ngabijilkeun anak tidinya. Kiih tidinya. Heeh. Puting ya bapak atas tidinya. Naon? Salakina soleh, ibuna buruk, tingali anakna ge milu buruk. Saha Kanan putra Nuh. Tuh. Matak teu aneh. Aya anak ustad ngabeluing teu aneh. Ti zaman baheula geus aya. Betul? Maka setiap pribadi mari kita sama-sama untuk memperbaiki akhlak. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aya deui bapakna ingkar. Bapakna ingkar kufur, ibuna soleh, anakna soleh. Aya saha Nabi Ibro saha Bu? Catet, aya nu kaji saha? Nu kaji saha? Kan putra. Nu kadua Ibrahim putra. Nah ning ning nah ning putra cek saha Nabi Ismail. Ismail eta anak Nabi Ibrahim. Kamu kalau ngomong jangan nyaho-nyahoni. Nabi Ibrahim mas putrana Azar saha bapana tukang nyinan patung, bapana tukang nyinan patung. Cek ajar Ibrahim ieu dagangkeun pangeran, dibawa ku Nabi Ibrahim.
disusuhun ku Nabi Ibrahim di dadageun barade naon eta pangeran moal aya keneh oh geus atuh kajen tumpang deui Nabi Ibrahim barade naon eta pangeran aya keneh Ibrahim oh geus kajen lila-lila meureun Ibrahim lapar di dahar huluna pangeran buntung huluna heuy pangeran kapan dina tipung cek dijina tina tipung tina gandum dijina tina gandum heuy can seubeuh Ibrahim pocelkeun leungeunna pangeran teu gablek suk naon teu gablek leungeun jeung hulu maka didinya akal Nabi Ibrahim bekerja cek Nabi Ibrahim ke maknya pangeran pakir hei maknya pangeran fakir ke maknya pangeran teh kekurangan hulu jeung leungeun lamun nya pangeran ieu pasti kudu boga kakawasaan dipocel dipitaskeun ku aing teu ngalawan berarti ieu makhluk cek Nabi Ibrahim tah teangan iman make akal jeung ilmu naon cenah Bu paguhan iman ku akal jeung ilmu akal kita berpikir aya pangeran teh aya mana bukti ayatna wujudu hadhil makhluqati ayatna sakabeh pirang-pirang makhluk ieu teh tanda-tanda kebesaran Allah ciri tanda nu jentre anu eces yen ayana Allah teh ayana dadamelanana leres teh cing halo kakuping teh saya deui halo naon eta sora saha katingali kitu sorana kunaon kapendakna kadangu jadi sora ka idrokna teh kunaon ku cepil sora ka idrok ka pendakna teh kunaon ku cepil tapi aya katempo henteu teh katempo tapi yakin ayatna ceuk saha yakin ayatna ceuk naon ceuk cepil sanajan mata teu ningali ceuk cepil yakin eta teh saon sora maaf kongkorongok sora naon aing manya aing hayam ih aing sakai deui makana ulah ngalamun geura esih aya esih nok aya nok mana si nok ulah ngalamun toke sora naon sia ngomong sia sora toke sora aing eta aya sora kapendakna kunaon yakin teu kadeuleu loh kakuping maka ceuk hate eta teh naon maka urang boga mata urang boga cepil urang boga hate gunakeun keur mendakan ayat-ayat Allah rek nu tersurat rek anu tersirat keur naon keur mageuhan iman keur naon cenah supaya urang teh kaasup jalma makhluk anu berakhlak akhlak makhluk nu kahiji teh kudu im la ilaha il Muhammad tah eta akhlak lu kitu eta naon cenah akhlak kade tong dikokotoranan kartos maka Nabi Ibrahim berpikir didinya maknya pangeran teh serba kakurangan akhirna Nabi Ibrahim teh ningali naon ningali bentang ketika Nabi Ibrahim ningali bentang oh iya meureun pangeran teh meuni caang ruhai kieu ketika malam semakin kelam malam Bo
ketika malam semakin kelam, semakin sunyi, malam tanyakan pada dirinya, Bo, teu kudu make eho, lain ngaji ieu mah haram jadah lain. Nyanyi make eho atuh ngagulung suara aing. Bedil geura kok aing. Maghrib berlalu naik ka Isya, Isya mejeuna naik kana jam 8, bentang leungit. Kumaha ceuk Nabi Ibrahim? Kela maknya pangeran teh leungit. Muncul bulan. Ih, ieu pangeran teh ceuk Nabi Ibrahim. Ieu pangeran teh. Ngan Nabi Ibrahim henteu ngadahar buah henteu. Nabi Ibrahim mah atuh uruy ja aing atuh. Cek Nabi Ibrahim, ieu meureun pangeran teh. Hada akbar, cek Nabi Ibrahim, ieu pangeran teh leuwih gede ieu tibatan nu tadi. Ternyata bulan setelah waktu jenari naon atuh? Oh heeh. Saenggeus janari. Saenggeus janari datang menjelang subuh, bulan berlalu dan menghilang. Kumaha ceuk Nabi Ibrahim? Maknya pangeran leungit. Beki dieu kapendak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila muhdisin. Allah teu mikabutuh kanu anyar. Allah teu mikabutuh ka makhluk. Maka Allah teu mikabutuh kana Allah teu mikabutuh kana tempat. Walaupun umat mukmin nanti yang beriman yang beramal soleh akan bertemu Allah di surga, lain berarti tempat Allah di mana? Di surga. Ngan Allah bakal mendakan, Allah bakal mendakan menyantuni penghuni surga. Teh di mana? Di surga. Bo, bo, tingali. Urang moal kenal ka Allah. Urang moal boga rasa sieun ka Allah, moal wawuh urang moal nyaho iman ka Allah tanpa perantara Nabi Muhammad. Maka you sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua kita memiliki tugas yang paling pertama dan utama kita lakukan kepada anak kita agar anak kita menjadi akhlakul karimah. Nah, cenah Bo? Supaya anak-anak orang boga akhlakul kadituna akhlakul mahmudah. Ulah nepi ka anak orang boga akhlakul madmumah. Bo, ajak anak orang, didik anak orang supaya anak orang ngabogaan akhlakul karimah. Kumaha carana? Adibu auladakum ala salasi hisolin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Quran. Didiklah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, didik anakmu supaya cinta kepada Nabi. Orang kalau cinta kepada Nabi, dia akan menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, menjaga umat Nabi, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Moal aya jalma nu cinta ka Nabi sarangat sorongot, moal aya jalma nu ngaku cinta ka Nabi ngaboh, moal aya jalma nu ngaku cinta ka Kanjeng Nabi hese mayar hut, moal. Uy, ngaku umat Nabi tapi kasasama cidera. Mun ngomong bohong wae dipercaya kalah hianat. Ngakuna cinta Nabi tapi kata tangga julid aya bedil. Heuy, aya jalma nu ngaku cinta ka Kanjeng Nabi aya tapi kata tangga julid aya.
Bu, hei, ngakuna umat Kanjeng, tapi karena janji Bo, oh keur nginjil mah pokokna mah teh Sabtu hareup dibay. Insya Allah. Eta keur can boga duit mah amis ngomongna. Sabaraha teh? 50.000. Naon deui? Beas 2 kilo. Endog saperapat. Minyak setengah. Muncang laja. Bawang beureum, bawang bodas. Jeung cabe beureum hijikeun. Royko masako hijikeun. Sabaraha? 65.000. Catet. Keur teu boga duit mah nginjeng ngahutang ka warung tetangga. Nah, aya geus gablek duit indit ka Alfa. Aya nu kitu aya? Aya nu kitu? Cekek. Teteh mah kitu teu da licik. Aya keur teu boga duit ka warung tatang. Aya gablek duit ka Al. Aya rek nanya ka urang deui, emang ka Alfa bisa nganjuk? Aya ka warung tetangga? Aya di Alfa nggak modal teu? Di Alfa nggak modal teu? Ari warung tetangga? Warung tetangga menang nggak modal, menang mulungan. Ulah sangeunahna sia ka warung tetangga. Palingan warung tetangga aing mah tereh bangkrut. Da pake ganjel wungkul. Aya keur nganjuk ngahutang jiga meong gering. Giliran ditagih jika mau ngajuru. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Ih, aing mah nepi cek nu boga warung, Pak, naon anteur ka mana? Kasih esih. Aya cek esih. Aya naon kasih esih? Urang tagih, aya kitu janjina eta si esih boga hutang ka aing. Timiti aing ngawarung nepi ka ayeuna teu mayar-mayar. Meureun can bogaeun, disebut can bogaeun da aing pernah kapergok ku aing balanja di Alfa. Teu pira di Alfa teh meuli softtek. Atuh di aing ge gablek cek nu boga warung teh. Eta kabina-bina teuing kitu ca. Heuy, lamun moal waka mayar hutang ka warung atuh balanjaan ka dinya. Hei. Sieun dinaon? Atuh motong hayang ngahutang sia sieun ditagih mah. Ih, aneh. Antur Pak, ka mana? Ka Imah CSI. Beres datang di Imah CSI, datang ka Imah CSI, hareupeun pagar CSI. Hehehehehehe. Arek moal. Arek moal. Kama qala syahrukan wa kajol. Kawas jalma nu teu ngarti padahal mah osok ngaji pahayang maminjeup tapi hese mayar nu kitu teh teu kaharti ha ho ha
nah juga ke rondanya pas ditagih kalah nyegag. bantuan kasindir atau rek balik kartu jik ai teh era mah untung geus mayarnya heeh matang saya teh lamun nginjem utang injeman deui ya saya mayar hei eta teh nu gitu-gitu teh matak mutuskeun silatur percaya teu sok ece nginjem duit bari hese mayar erek ka warung CNI teh aya siwati pan balik deui da sieun dinaon Eni naon persia tara ka majelis taklim ih aing mah teh hayang aya kitu sieun aya siwati Bo euy pas ditagih kalah nyegag bantuan arek moal sok milu mending setruk milu pas ditagih kalah nyegag kahandap saya teh arek pas ditagih kalah nyegag alabatan sato galak mun ngarah pa awak si henteu sateh ulah waka nya nyahoanan mun ngarah pa awak si ganu teu boga akhlak henteu mulai edan pak ya tah nu kitu nu matak rame mantak megatkeun duduluran loba nu tadina batur balad ulin gara-gara hutang pajak aya nu kitu lain ulah nginjem pek rek nginjem mah ngan lamun geus boga geus jatuh tem ngajadog heula cacing ngan lamun geus aya jeung ngalunasan jeung mayar buru-buru da eta teh wajib anjeun boga jeung mayar hutang teh dibayarkeun dosa nanti terus itu jurigna tuh beli baju cenah Bo ibu eta urang hutang ka jalma biasa komo urang ka kanjeng Nabi hei kahutangan teu urang kahutangan teu ka kanjeng Nabi rek teu kahutangan kumaha urang ka kanjeng Nabi matak rek teu kudu kumaha urang ngajarkeun supaya anak-anak urang cinta ka kanjeng Nabi kaifala nuhibbuhu bagaimana kita tidak mengajarkan cinta kepada anak kita bagaimana kita tidak mengajarkan cinta kepada Nabi sebab huwallazi ja'ana bil huda Rasul datang kepada kita dengan membawa hidayah betul huwallazi 'allamanal iman Rasul yang mengajarkan iman kepada kita melalui Rasul kita tahu adanya Allah betul melalui Rasul kita tahu jalan hidup betul melalui Rasul kita tahu arah hidup betul laras dari mana sedang apa mau kemana dari mana kita mau apa kita sedang apa kita betul hei manusia di mana asalna manusia di mana asalna tina taneuh barang kompak manusia di mana asalna tina taneuh kabehan ge ayeuna calik di dieu awal akhir bakal balik ke mana ka imah sateh ka imah arek balik kana taneuh sia nyurunggoy emang ucuk undur-undur kumaha asal tina taneuh balik kana taneuh
tuh hei hei maka nu kabawa ngan ukur akhlak nu mana yaumala yang fa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hate jalma teh kabagi til sakali deui hate jalma kabagi tilu sok hiji qalbun mayyit naon cenah catat qalbun dua qalbun marid naon cenah make dhad marid apa eta makhrajna marid goyobod ih kapan didinya qalbun marid goyobod heuh eta naon qalbun marid teh hate anu gering naon cenah nu terakhir qalbun salim naon bo hate anu salamet sejahtera hiji aya jalma nu disebut qalbun mayyit hatena paeh hatena aya jalma hirup ku hirupna waruga nama usik malik ucap kicep Kang Haji Herman anu sayang atuh mun boga enceli mah nyawer meureun waruga na hirup usik malik kucap kicep ku melandang di alam dunia tapi hate anu paeh maka jalma anu awakna hirup tapi hatena paeh sarua jeung bangke lelempangan bangke lelem daek euceuk nempo bangke lelempangan jadi bangke embung padahal erek tuh ngot mah embungnya atuh menang di embung ih heuy leuheung nu maot beres intaha eueuh harapan dosa nambahan betul leres ari amal mah lah engge nyaho ka bikin caranghup nyen amal mah betul lamun jalma hirup tapi hatena paeh naon bedana jeung bangke leulem lamun aya bangke leulempangan berarti jurig naon cenah mun aya bangke leulempangan berarti jalma anu hatena paeh cicing heula sia nyebut jurina ulah melotot ka aing atuh jalma anu hatena paeh nya hatena paeh kunaon hatena paeh sebab tertutup tina cahaya hidayah khatamallahu ala wa ala gishawatu walahum azabun kompak sing kompak milu ulah cara ricing wa cok miluan imai nyanyi kakara kompak khatamallahu ala wa ala absarihim gishawatu walahum kami kunci hatinya sehingga tidak ada hidayah yang masuk ke dalam hatinya. Seberapa hebat pun nasihat yang ulama berikan, yang kiai berikan, kalau Allah sudah mengunci hatinya, dia akan menjadi kolbun mayit. Kenapa dia menjadi kolbun mayit? Kunaon hatena paeh? Karena si eta mah teu resep diuk bareng jeung ulama. Si eta mah teu resep tadi nage ngadengekeun ilmu agama.
balik tarasepna teh hayu we ngudag-ngudag dunia. Poe ieu can menang duit hareudang, tapi poe ieu can salat teu hareudang. Tak eta ciri jalma hubud dunia, kolbun mayit. Ulama mengatakan, dikatakan di dalam kitab Nasoihul Ibad, bo al huznu fil umuril muta'alliqati bidunya soro mudliman fil qalbi. Kesedihan yang melanda hatimu karena engkau memikirkan dunia, maka itu akan menggelapkan hati. Bo, nu bakal moekan hati teh kita terlalu cinta sehingga kita bersedih, Bu. Sehingga kita bersedih gara-gara kita kurang dari dunia. Cek teh Gusti atuh perih-perih teuing hirup teh. Teu kawas si mae. Aya cek mae. Nah, aya si mae anyar rumah tangga. Geus kabeli mod. Geus kabeli mob. Geus kamari geus anyar deui mawa kul. Ih, Gusti aing mah ukur batin nirisan we. Si mae nu meuli kulkas aing nu nirisan. Si mae meuli motor aing nu ngagerung. Anak cemae ngalewat mawa motor, teteh nu ngagerung, setoran 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 setoran. Lamun pencet klaksona kredit. Nur, naon? Pan sia aya sia Nur. Mana? Nur, naon? Pan sia tara ka majelis taklim, aing mah lain teh hayang ieu ka majelis taklim lain. Kunaon buah aing mah ari ka majelis taklim sok panas bae hate. Ai kitu eta neuleuh si Iis. Aya deui bae. Kunaon kitu si Iis? Mana si Iis mana? Lain di mana-mana ngaranna Iis lalintuhnya. Heeh, beuki dahar. Kumaha? Aing mah lain teh hayang ngaji pugu. Emang kunaon Nur? Eta aing masuk panas. Panas kusaha? Eta neuleuh si Iis. Ai kitu, ih, aing mah neuleuh si Iis leungeunna ayaan. Kapan saya ge boga ramok mah. Henteu si Iis mah eta cincinna ayaan. Laju eta bohong si Iis mah tuh komo. Pan saya ge boga bohong mah ih si Iis mah bohong aya kongkorongan. Ari maneh aing mah eueuh hapur we wungkul. Teteh sedih mikirkeun dunia batur. Hei. Urang mana ya? Henteu. Deleukeun ka dieu. Ari nu ieu mah sejuk amat talanya. Heeh. Nu si molotot ka aing deuleu tah. Jeung si itu tuh. Bu, ibu sedih mikiran dunia batur, eta teh bakal moekan hate. Sakade deui, lamun teteh sedih mikiran dunia batur, kunaon urang teu akur jeung batur, kunaon milik urang teu akur jeung batur, nepi ka sedih hate, ceurik teteh teh mikiran dunia, nu kitu bakal moekan akhirna lila-lila teu ashab. Lamun teu tobat, buru-buru tobat bakal pae hatena lain jelemana. Tuh cacak hatena naon goreng bu ulah komo hate eta we nu bapakna pae kawas terong menang ngaleom arek di arah ih teu harayang cek ibu. Heeh. Bu, ibu jadi hayang boga kolbun mayit, hoyong boga kolbun mayit. Lamun embung supaya hati urang terjadi kolbun mayit, datangan majelis taklim. Datang ke majelis
Iis datang. Iya mah, ayo ngaji. Ayo mah ngasuh incu. Alasan. Eta mah naon cenah? Sok loba alasan Iis. Nur hayu. Ya mah kumaha salah kican balik. Bo, lamun hayang caang hate datang ka majelis ilmu matak mihape ka urang dieu. Lamun ibu sono jeung kiruhay resep ngaji jeung kiruhay nyabunya nitip mihape nu kudu dipinuhan majelisna nu kudu dikupingkeun nasehatna leuwih dimuliakeun ku urang kabehan kiai satem ustad dilem sebab eta nu gede jasa eta nu sok nyaangan urang sapopoe mah ja kiruhay mendatang ka dieu pan unggal bulan. Ige ngulem ka dieu ting sabaraha kali poe kakarak bisa. Wow. Eta Ustad Herman nyangka ka aing teu payu meureun. Aing mah teu karunya mah Ustad Herman atuh moal. Geus dibikeun ka batur. Atuh eta Ustad Herman sebut cenah kene bere pindang. Cuna. Atuh aing datang ka dieu teu moal pindang mah sareng ka Mekah teu moal korma. Nya? Bo. Jadi nu gede jasa nama ustad nu aya di lem. Sakit deui. Nu gede jasa nama ustad nu aya di lem. Ulah nyapirakeun ustad nu sok mamatahan Iqra. Kades ya. Enah, entin Yuyun, Mimin, Yuli. Nok. Ijah. Aya. Mana ti ijahna? Ulah hampura teh ijahnya ulah nyapirakeun nusok mamatahan cek teteh aing ge bisa ieu mun bisa mah ku teteh papagahan enak mun bisa mah pagahan ku teteh di imah betul imah barakayaning zaman kiwari anak lamun geus embung ngaji atuh geus diantep betul kunaon ayeuna budak lulus SD we ke SMP geus tara ngaraji beres di SD naik ke SMP eta geus hese embung eta sah nu gebleg indung bapana kunaon diarantep hei ulah ada si eta kata menikah ragra kerupuk dina bibir lho hoi bakat ku soak atau kerupuk ragra dina bibir atuh da kadeuleu ku aing Hei, lamun teteh bisa, teteh mampu, ku teteh pagahan anak, betul? Lamun teteh teu mampu, lamun teteh teu bisa magahan anak, pasrahkeun kanu bisa, kanu daek, betul? Ngan mihape ulah ngalalaworakeun, ulah ngahina teteh, imah mereh, kalah ngomongkeun nu aya di dieu ai anakna ngaji jeung ustad. Anak nama dipagahan di papatahan ku ustad ari indung bapana ngomongkeun ustad aya bedil heuy istighfar bisi teu ashat engkena karetuna Pak hayang boga hate nu maot naudzubil hayang mah sanajan urang kurang naon sanajan iman urang ipis ulah nepi ka hate Pak nu kadua Bo aya deui qalbun marid naon cenah Bo naon hartosna
hate anu gering cing lamun dibere gering ngeunah teu barang dahar urang dieu dibere gering enak tuang barang tuang raos teu apel ya atuh ieu sop atuh sop iga ih mah pindang dibere sop iga pahit pindang pahit apel susu ari teu diinum menang nyieun batu diinum ku aing ingat pesan mama sebelum saya berangkat ke sini ini Pak Ustadz Herman ya dengarkan dulu mohon ini ya mohon izin tuh mohon izin ya cukup tahu aja ya semalam itu saya nge-WA ke Pak Ustadz Herman Pak Ustadz kalau di sini ada penginapan saya mau nginap di situ biar saya nanti tidak kejebak macet walaupun di kontrakan ada istri saya di Bekasi jadi istri saya itu kemarin nyusul ke Bekasi dari Ciamis sama anak-anak kenapa dia nyusul karena bagian ngecas naon atuh casan aing ekran euceun nu riweuh mun aing nginjem casan ka euceun picarekeun makanya istri saya di situ di Bekasi Cikarang dia di kontrakan saya di situ kalau tahun lalu kami kontrak di Kondang Jaya Karawang tahun ini di Bekasi nah apa pesan istri saya Fafah kapan didinya mahrojna mimbat nih syapati supla di antara naon mimbat nih syapati supla dina beteng biwir jeung huntu jangkar nu luhur tempelkeun kana beteng biwir fa naon cenah fa bareng ho diajar mahroj siap fa fi fu af fa fi fu af fa fi fu af fa fi fu af fufan lain pupan sih teh fufan fani fafna minal mufni mafifan fanifan totitu atau totitu atau kapan huruf qalqalah eta mah tuton toni totena bener sih ini ngajajar haram jadah toni totona minal mutoni matiton toniton nah sadari sih Bo kata istri saya begini Bo Fafah mau ke Bekasi ya iya jam berapa berangkat jam 7 takut telat saya oh nggak apa-apa pesan mama satu ya silakan Fafah mau ngopi dimanapun bol mau di kafe bol mau di warung biasa juga bol yang mahal juga yang murah juga cuma satu pesan mama kalau Fafah mau nyusu harus di rumah kudu gitu Kang Haji Herman kudu gitu silakan rek ngopi mah di mana bae Kak ngalam rek nyusu di imah eta mah steril tiap bahan pengawet nyebunya Bo moal kada luar dulu kakak kepikiran sih itu dulu Bo lanjut yang kedua hati yang sakit kolbun
marid. Kenapa hati sakit? Karena di dalam hati kita terdapat penyakit. Apa yang menjadi penyakit hati? Pertama, naon cenah Bu? Naon ujub teh? Ujub teh merasa diri lebih baik. Hei. Hei. Ujub teh asa aing. Mun eueuh aing tah. Aya nu kitu aya. Istighfar buru-buru. Lamun teu diurus ku aing tah. Aya nu kitu aya. Istighfar buru. Tah berarti si eta nu ujub tah. Mun teu dibere ku aing, aya nu kitu. Istighfar. Saya tadi baik deuleu. Ujub teh merasa lebih baik. Ingat Bu, iblis dilaknat ku Allah, lain tukang maksiat, lain tukang sholat, tukang puasa, tukang sujud, tukang tahajud. Iblis teh lain jalma bengal, lain jalma nu tukang maksiat, tapi gara-gara iblis aya sombong dina hatena. Matak lamun teteh sombong, teteh ujub berarti sarua jeung gerbong. Ngahijina kana gerbong sarombongan teteh jeung iblis. Naik. Matak lamun embung sarombongan sagrup jeung iblis ulah hiji tah penyakit hate ngarasa leuwih, asa pang pinterna, asa pang beungharna, asa pang bisana. Aya nu kitu. Istighfar. Nu kadua kunaon hate jadi gering, aya panyakitan hatena. Mana? Naon cenah Bu? Ria teh naon? Butuh euleuh bat. Sakade deui, ria teh naon? Butuh euleuh. Hei. Ari ka batur bager aya. Ari ka batur aya. Ka batur mah bag. Ari ka dulur kor aya. Bedil. Ari kabatur ulin, kabatur gawe mah bang. Dah hayang ka alam teh ari kadulur pamajikan kor. Kadulur salaki kor. Komo ka indung itung itu. Pamajikan mah, "Pak, mama dong beli seragam." Meuli. "Pak, mama nih beli tas." Meuli. Indungna mikir-mikir. Ari ka pamajikan mah brak-broan. Ari ka kolot sorangan itung-itungan aya. Aya gitu. Naonkeun? Heeh, engke balik ti bedil ku ece. Salaki ece ieu lain salaki aing. Aing mah teu nanya ka teu gablek salaki ieu. Ari ka batur mah bageur, ari ka dulur kok ka kolot itung-itungan aya. Bejaan ku abdi ya. Bere supaya meke teu hese boga pangabutu engke teu hese bereda moal rugi mereka bapa ka bapa mereka emma ka emma mereka bapa ka bapa mereka emma ka emma mereka bapa ka bapa mereka emma ka emma yo misakeun dibikeun kabeh payus eta teh turlu yu pisan kacida maneh jeung kabina-bina maneh awas ke hanjakal bisi kaduhung bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung aya teu kawace ode meuni gaya teu kawace ode meuni gaya ulah loba gaya bantuan ulah loba gaya ulah loba gaya ulah loba gaya aya nu kitu aya eta teh ri naudzu hoyong ibu rumah tangga sakinah mawadah warahmah hoyong ibu rumah tangga teh indah bersihan tina penyakit hate kumaha carana paksak kumaha paksakeun cokot ku ece ti pertama nu pangberatna mana wanci subuh tingali sok jelema subuh ria ka saha heuy jelema subuh ria ka saha jurig nangka heuy hayang ibu rumah tangga sakinah
Hayong ibu rumah tangga sakinah. Ieu mah rumah tangga teh indah. Sakinah mawadah warahmah. Hayong. Salakina taat, bersih hati. Hayong. Anak teh balager, saroleh. Hayong. Kabeh pasti kabita najan sok horea. Kabeh pasti umun keur aya heng dibuka tudung me teu hareudang. Heng Anjeli tambahan deui Anjeli. Bo kabita henteu naon kabita sia mah kudu kieu meureun lain. Hei eta si eta la ilaha illallah. Aing ieu urang dieu kabina-bina teuing. Untung aing mah Pak Ustad Herman. Untung teu kawin ka urang dieu. Duit we duit la ilaha illallah. Subuh anak can nyararing geura harudangkeun. Geura ajak ka masjid ajak ku bapana. Arek moal. Sok bareng. Sok ulah kagok edan hayu barangnya. Subuh anak canyara efekna paruman siap bedil ku aing ti tadi saya ngacak-ngacak lagu bae haram jadah boa. Subuh anak canyara ring geura harudangkeun. Geura ajak ka masjid ajak ku bapana. Henteu kitu. Asana aing manggung jeung maneh ieu bangkrut ya. Subuh anak can nyararing geura harudang. Geura ajak ka masjid pimpinku raos teu maka teteh cek tadi oge nu jadi naon nu jadi saklar di imah nu jadi cahaya di imah kadenge Pak Ustad Herman kadenge Pak Ustad nu sejen adan Allahu Akbar teteh hudang pangheulana hudang teteh yang sabar raya betul mimiti teteh meresan naon meresan buuk heula beres reng saya meresan buuk indit kadap labas kawes kiih betul pengennya ho iya awewe mah kitu hudang sare nu ditengan ki wc seret gebleg pan kitu eta wc mah lamun kumaha jelema lamun beunghar gablek
mun miskin geblek tuh kiih teteh di jero WC lain wes bika mah kabeh kitu kiihna jika toronton oh. Betul beres kiih ngahurungkeun kom nagenkeun langsung ngahanetkeun sang sangu cai bari ngahanetkeun langsung ngahanetkeun sangu mesin cuci hirungkeun betul buatkeun naon baju nu salaki jeung salaki-salakina buatkeun nguir salaki di jero mesin cuci heeh liur sia kadinya cek pamajikan ieu baju ku burat-burat teuing nya horeng jeung salakina kaangkat geblek tah pamajikan nu kitu nya jeung baju jeung salaki-salakina kasosoh bo beres eta hudangkeun salaki pangheulana pak ieu mah ditoong salaki di dulu anakna ditoong ieu di kamar mitoha sarua sare bari ngerek ngaheungeun maklum geus eueuh tuan apem ceuh hudangkeun salaki pak subuh pak subuh eueuh teu hudang cek salaki turun kana jantung heuy kana jantung salaki pak heuy nu salaki turun kana jantung pak hudang hei subuh eueuh teu hudang turun kana butung kana bujal cek pan seueul eta mah Pak Ustaz Herman seueul pak hei pak hudang eueuh teu hudang turun kana gagang lato-lato nya ngan ulah dikitu-kitu eta mah ulah kitu-kitu lamun dikitu-kitu ku teteh engke di jero sarung aya nu tahlil atuh pak hudang engke di jero sarung teh la ilaha illallah kumaha atuh kieu ngahudangkeun salaki hudang engke ge hudang eta hulu duanana apana laki mah licik ai sare sorangan ai hudang duaan liciknya hudang salaki cek salaki teh kitu kumaha eta bawa anakku salakina ka mana endah tante bunga tante teteh subuh nulis salaki pak untuy jeung anak jika sireum subuh nempo salaki balik ti masjid jeung anak bunga tante teteh nempo salaki subuh balik ti masjid jeung anak bunga tante cek teteh pasti dina hatena teh ya Allah suamiku imamku betul hayang tante bo hayang tante hayang kage pasti kabita betul sanajan horeang pasti kabita matak nu wajib merangan mah perangan hawa merdekakeun diri urang tina sifat-sifat jahiliyah supaya jadi sifat akhlakul karim ngeunah leuleus salaki jeung anak boga akhlakul karimah subuh balik balik ti masjid cek teteh teh barang datang ka imah cek salaki teteh datang ka imah salaki teteh begitu datang ka imah nya salaki teteh pas datang ka imah kumaha cek salaki mah hampurannya gagah tante cek teteh pas dina hate kaya nelangka